nas'aluka Allahumma al-barakah wal maghfirah bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi karamatihi bi kabirin ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata nahyan 'anil fahsya'i wal munkar wa miftahan likulli babin dunyan wa ukhra. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Fassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumil bahri wan nusyur. Amma ba'd. La ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu jeung bapak kunaon Allah-Allahan kudu bingung jawab buku ibu Allah-Allahan teh dimaksud maha suci dawuhan Gusti. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Paling kusim kuring DP hormat kersana pimpinan pengasuh Madrasah Rodotul Atfal nyata pangersa Al Mukarram ajengan Lili Baihaqi. Muga kusim kuring DP hormat sesepuh lingkungan RT 01 pangersa ajengan Nurdin Toha. Begitu hilap reng-rengan jalma-jalma anu marulia dumeh katingali kusim kuring di dieu ngariung para ahli ilmu hungkul ngajajar oge para ulama ngabaris oge para kiai sareng santri nyampak oge para pemuka agama anu sim kuring teu tiasa nyebatan hiji-hijina. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala ditambih-tambih kamuliaanana amin. Oge anu kusim kuring dipihormat pemerintahan Desa Tanjung Sari, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa hadir, oke sareng perangkatna, oke hilap spesial di Lampung ayeuna, penghormatan kusim kuring dipasikeun ke ketua alumni di lembaga, sareng jajaranana pangersa Kang Usep Saiful Ulum
Subhanallah anjeunna teh jalmi anu diogoh ku pimpinan pesantren Miftahul Huda. Alhamdulillah. Kadang-kadang kuring oge sok sirik ka manehna teh. Memang anjeunna mah loyal, gaul. Upami di Miftahul Huda teh anjeunna mah teu isinan oge teu ngisinkeun. Mata kurang keprok heula tuh keur Kang Usepnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan we bajaringana makin sukses. Amin. Ya Rabbal. Oke, nu geus kuring diberi hormat Ketua Pemuda Barasat. Wah, ieu batos we. Geus kuring teh diteruskeun dari Barasat teh naon cek sia teh dari anu apa mah aya ge borosot. Bajarkeun teh barisan naon tadi teh? Barudak RT 1. Pangersa Kang Herdian sok sanaos anjeunna paratos pensiun jadi pemuda dan sudah tidak muda lagi, tapi karena dibutuhkan keluarga masyarakat akhirnya anjeunna turun gunung urang keprok ge kanggo anjeunna. Aduh. Alhamdulillah. Hadirin ibu bapak sadayana para tamu undangan. Sadaya puji kagungan Allah, rahmat sinareng salam mugia salamina digocor gelontorkeun kanu baris nyafaatan ka urang sadayana buktusna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluargina para sahabat tabiin tabiatul dugikeun ka urang ayeuna salaku umatna. Mudah-mudahan urang sadayana nu kumpul ngariung di haflah mubarakah tiasa ngengengkeun syafaatul uzma di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadayana ngiringan heula urang ngadoa heula wabil khusus kanggo ieu lembaga. Saupamina ieu lembaga aya dicawiskeun kanggo pipasantrenan keur Allah mah teu aya anu mustahil, teu aya mitos nu aya ge fakta. Ketika Allah berkehendak naon rupa perkara anu cek akal pemikiran urang hese keur Allah mah gampang. Urang salaku umat manusia anu nyepeng page kana agama Islam ulah ngaleutikeun kana nugraha Allah Subhanahu wa taala. Ngiringan sadayan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadzal ma'had ma'haduka wa nahnu abiduka wa khadimu dinika taqabbal minna a'malana wa kaffir anna sayyiatina wahdina wansurna nasran ajiza. Allahumma ja'al hadzal ma'had ma'hadan mubarakan muayyadan mansuran nafi'an lil umami ajma'in. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Cicing heula wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Mangga sareng sholli Allahumma sallim daiman ala mada. Allah acungkeun pananganna urang ngadoa Allahumma barik lana fi Rajab. Amin gitu. Heug sing geunah amina sing asup kana ketukannya. Amin sia.
Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadana wa sabana wa balighna Ramadana salli sallim daiman ala Allah sallim daiman ala Allah ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bu, darah ramang ibu. Bapak-bapak darah ramang. Alhamdulillah sehat. Ibu-ibu nuju garadu hartos ente. Nuju bararungah atau keur sarusa. Kade ulah ngabohongnya. Lamun aya menyebutkeun keur bunga tapi hakikatna keur susah kaciri aya cirina. Jelas kabina-bina. Bu. Pakai lipstik nage garareun teh nu keur susah mah. Kemudian pakai bedakna camerok. Kadang-kadang pakai patlot halis jangkung sabelah. Ieu mah saupamina ieu mah nuju aya nu keur bararingung, mudah-mudahan ku Allah dilenglangkeun kabingungna. Amin. Ya rabbal alamin. Judulna didungi ayeuna nyaeta salat mangrupakeun kunci panto dunya jeung akhirat. Judulna naon cenah Pak? Salat mangrupakeun kunci panto dunya jeung ketika berbicara salat anu 5 waktu maka mulai pastina sejarah Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kewajiban salat anu 5 waktu ka umat Kanjeng Nabi Muhammad teh mimiti harita basa beutingan Isra Mi'raj. Kan sim kuring ayeuna moal rek bahas Isra Mi'raj sabab panjang teuing. Ulang candak intina adalah salat. Diterangkan dina kitab Yanatut Talibin karya Sayyid Abu Bakar Muhammad Sato Ad-Dumyati. Anjeunna merupakan ulama besar di madhab Syafi'i. Bahkan anjeunna ge janten maha guru kantos ngajar di Masjidil Haram Mekah dina abad ke-14 ku pinter-pinterna anjeunna yuswa 7 tahun tos katalar Al-Qur'an subhanallah. Menciburi yakin orang dia diseueur anu katalar Al-Qur'an. Jika orang tesnya, Bu, siap dites, Bu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqina innallaha kana aliman hakima. Mangga teraskeun. Wattabi ma yuha ilaika mir rabbika innallaha kana bima ta'maluna khabira. Mana teraskeun wa tawakkal 'ala Allahi wa kafa billahi wakila. Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Mangga teraskeun. Gak satu orang ganti surat aja nama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
lain arafalnya ada surah kulhu mau eta malangganannya kan ketika ngobrolkan Fatihah jeung kulhu sim kuring jadi inget kana dongeng bios dongeng lah ieu bios kacaritakeun aya preman ieu preman teh meureun geus bosen ku hirup pamaksiatan tiap waktu tiap saat cenah ayeuna mah rek tobat rek diajar salat. Kemudian ieu preman teh wah tatoan atuh dina awakna ge dina dada burung garuda dina pingping tato kalajengking kan hanya kal dina pundukna hapur. Ieu preman teh tuluy make baju koko baju kampret kemudian disarung di kopea idit ka masjid waktu maghrib hayalon shalah begitu beres adzan kasampak imamna teu datang ka masjid sabab geuring. Masyarakat geus ngariung we di dinya geus beres adzan teh nya ieu saha cenah imamna eueuh jaba geuring pas katingali preman eta teh da ku sabab make baju koko wah ieu cenah ustad anyar ya mangga tukang cenah kapayun wis cenah kami cenah mangga kapayun ulah teh kayak ampi didorong ku masyarakat teh begitu geus dihareup aduh cenah aing kumaha wayahna mu tidak mau we salat kala urang dipoto bisa keur calangapnya begitu dah salat maghrib 3 rakaat begitu rakaat anu kahiji bismillahirrahmanirrahim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ruku sujud geus kitu cengkat deui rakaat kadua. Fatihah deui. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Begitu rek maca surat anu kadua bingung sabab manehna manang nalar teh ngan apal hiji-hijina surah kulhu. Tuluy ngalieu ka tukang bios cenah ieu abdi kulhu deui bios. Ari cek nu tukang teh amang cenah teraskeun atuh batal kabeh. Aduh ampun. Teu eta mah saeutik we pedah kulhu tadi. Peun. Wih deui kanu tadi. Murid-murid Sayyid Abu Bakar Muhammad Soto Ad-Dimyat di pengarang kitab Tianatu Tolibin seueur kabira-bira tiap-tiap negara. Jadi murid-muridna teh seueur. Bahkan aya murid-muridna anu asal di Indonesia. Di antawisna hiji aya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama, aya deui Syekh Mahfud Termas ulama ahli hadis asal Pacitan Jawa Timur, aya deui Syekh Ahmad Khalil Al-Minangkabawi ulama asal Minangkabau Sumatera Barat, bahkan aya deui Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah eta sadayana murid-murid Sayyid Abu Bakar Muhammad Soto Ad-Dimyati. Subhanallah. Otak ari jadi murid teh sing alus ka guru. Ari Kang Usep mah sanajan mas santren ngan 3 tahun lamun dipanggil ku guru siap kudu langsung datang. Dopikeun ka kadang-kadang poho tadi kolor. Bakatku siap-siapna insya eta mah rek guru sakola, rek murid sakola, rek murid pasantren, murid naon wae kudu sing alus murid mah kanu jadi karena ya caritana murid anu jorang we pagawean tiap waktu tiap saat reka guruna reka muridna hiji waktu keur di kelas cek guruna teh coba sebutkeun ngaran anggota tubuh tina huruf M ngacungtan usuk jarang teh ngaranna teh Hasan. Aya Hasan di dia ari Hasan nu ieu jorang teh. Bu abdi bu lah cicing si Hasan cenah maneh mah da ari anu karitu masuk kadang-kadang tadi percayanya ku batur teh cicing cenah maneh masuk jorang wae ulah ngajawab sok cenah maneh cenah Esi aya Esi aya ari Esi di dia jorang teh ngajawab Esi teh beri ngacung tina M bu Mas Saka bener. Pertanyaan anu kadua cek guruna teh sebutkeun ngaran anggota tubuh tina huruf K. Geus ngacung di wae atas si Hasan. Abdi bu. Cicing si Hasan maneh masuk jurang wae. Akhirna ngacung deui aya entin. Sok cenah maneh entin. Aya entin di dia. Lain aya wae di dia wae.
Dijawab non cenah jawabanna kaki. Bener. Kemudian pertanyaan anu katilu, sebutkeun ngaran anggota tubuh tina huruf B. Eta si Hasan sok jorang geus ngacung deui bae eta. Abdi Bu. Nah cenah ieu nama da geus saya nyebutkeun jorang tina huruf B mah lamun tina M gampang ya bisa nyebutkeun eta, tina K heueuh bisa kana eta komo, tina I mah nyebutkeun jorang teh gampang. Ari tina B mah cenah hese. Sok atuh jawab cenah Hasan ari keukeuh teuing mah. Sebutkeun anggota tubuh tina huruf B. Jawab. Bulu Bu. Bulu kanyut. Allah cenah maneh disetrap ka hareup si Hasan. Akhirna kalah disetrap. Jadi murid teh sing alus kanu jadi guru. Jadi murid alus kanu jadi guru, nah insyaallah suatu saat hidupna bakal manfaat. Amin. Ya robbal alamin. Wih deh. Ya Sayyid Abu Bakar Muhammad Sabto Ad-Dimyati teh anjeunna lahir di kota Mekah. Tahun 1266 Hijriah bertepatan jeung 1848 Masehi, wafatna tahun 1310 Hijriah bertepatan jeung 1832 Masehi. Numutkeun kalender Hijriah Yuswa Sayyid Abu Bakar Muhammad Sabto Ad-Dimyati perkara kitab Bianatul Talibin nyaeta 44 tahun. Ulama besar produktif. Subhanallah. Ulama besar wafat. Wajar penyebatkan wafat ke ulama besar. Wajar. Anu teu wajar mah ibu bapak sadayana ketika di lembur sorangan aya nu maot tuluy ku ajenganana dibeda-beda. Antara nu beunghar jeung anu miskin aya nu kitu di dieu. Di beuh ditu mah aya tuh nya. Giliran nu maot mah jalma nu beunghar mah duh nyolatan oge meuni loba. Sing tarik arah kadenge ya. Giliran jalma anu miskin mah nu nyolatan ge aya ogengan sajaj kitu ge dulurna hungkul aya di dieu nu kitu. Giliran nu maot jalma anu beunghar mah begitu dianterkeun ka kuburna oge meuni diabring Nah, ari giliran jalma anu mis eueuh nungan mata kulah aneh lamun ieu mayit aclok-aclokan sorangan ka kuburan. Sabab eueuh nungan. Eta mah teu wajar gitu mah. Naudzubillah min dalik tsumma naudzubillah. Wih ini kan tadi. Ya kitab Bianatul Talibin merupakan salah dari kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malebari. Tumko hamise sini anggaham sabeje karahe tumko hamise lain Arafah orang dia. Jadi ternyata di India teh lain kan ukur loba artis Bollywood, tapi aya oge ulama besar pengarang kitab Fathul Mu'in nyaeta Syekh Zainuddin Al-Malebari. Syekh Zainuddin Al-Malebari teh anjeunna lahir di Malabar, India tahun 838 Hijriah bertepatan jeung 1532 Masehi, wafatna tahun 887 Hijriah bertepatan jeung 1578 Masehi. Numutkeun kalender Hijriah Yuswa Syekh Zainuddin Al-Malebari pengarang kitab Fathul Mu'in 48 tahun. Ulama produktif. Subhanallah. Kitab Fathul Mu'in merupakan syarah dari naon tina kitab Qurratul Ain bi Muhammadiddin karya anjeunna keneh. Jadi atuh lempeng nama kieu kitab Qurratul Ain disyarahan ku Fathul Mu'in, kitab Fathul Mu'in disyarahan ku kitab I'anatul Talibin. Soal tadi bahwa kewajiban sholat anu 5 waktu teh nyaeta mimiti harita bahasa pentingan Isra Mi'raj. Sing kuring mah muka dina kitab Fathul Mu'in ngangona cetakan Darul Fikri jilid 1 halaman 30. Jajaran ka hiji ti luhur kabayang keneh. Wa furidat
Lailatul Isra'i ba'da nubuwati bi asyri sinin wa salasati ashurin lailata sab'in wa isyrina min Rajaba sareng parantos dipardukeun salat anu 5 waktu ka umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti mimiti harita basa pentingan Isra Mi'raj dina saparantosna taun kanabian taun ka-10 leuwih 3 pirang-pirang bulan tepat nama dina malam 27 bulan Rajab 27 bulan eta 27 bulan Rajab eta 27 bulan turung tung pak tung tung ngarah tetunuh lah aya nu sare teh aya nu tibran teh saupamina aya nu sare keur ngajikeun antep ulah diganggu eta mah wajar lamun aya nu sare keur ngajikeun antep ulah diganggu eta mah wajar tapi lamun aya mubalik sare keur ngaji eta kurang hees Pak lain kurang aja lain orang dia mah teu saropannya jauh-jauh ti raja desa gitu. Gitu waktu tadi siang teh saya buring acara di Cikatomas jadi kadia langsung teu ka imah heula mata ulah aneh lamun dina mobil engge aya kardus 2 nya eta kardus nu beurang can ge katambahan deui ku kardus nu ayeuna aduh sugan eta oge ada ngarep.com memang ia kewajiban salat anu 5 waktu ka umat Kangjeng Nabi Muhammad dan timimiti harita basa pentingan Isra Mi'raj tapi lain berarti Kangjeng Nabi diperintahkeun salat samemeh Isra Mi'raj aya hiji hadis dina kitab Musnad Imam Ahmad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Jibril atahu fi awwali ma uhiya ilaihi fa allamahul wudu'a was salata bahwa malaikat Jibril sumping ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina waktu wahyu anu mimiti tos kitu tuluy ngawurukan ka Kangjeng Nabi tata cara wudu jeung tata cara salat jadi atuh simbol nama kieu kewajiban salat teh lamun ka umat Kangjeng Nabi Muhammad mati mimiti harita basa pentingan Isra Mi'raj lamun ka Kangjeng Nabi mati mimiti harita basa wahyu anu mimit saur sapali salat Kangjeng Nabi waktu sarita 2 rakaat isuk-isuk 2 rakaat pas sore aya dia menyebatkeun 2 rakaat subuh kemudian 2 rakaat deui peuting subhanallah Bu Ibu Papa dararamang ya aya nu tibrah teh lamun aya nu tibrah ulah digugahkeun nya berarti eta teh hatena tentrem alhamdulillah karena kemanfaatan ngaji teh diantarana nyaeta supaya hate jadi lamun geus tentrem sare oge tip loba jalma-jalma anu teu tentrem hatena gara-gara loba hutangna ka Bang M kapinjaman on ya di dia nu kitu hatena teh tagiwur lamun hate geus tagiwur berarti sare oge henteu tip mata lamun aya jamaah nu sare keur ngaji keun antepkeun berarti eta keberhasilan nu balik kita nyampekeun materi bisa Allah nganu ketika berbicara masalah sarenya dina kitab Abu Yazid Al-Bustami Ari Abu Yazid Al-Bustami itu merupakan ulama besar nu jadi waliullah hiji waktu iya Abu Yazid Al-Bustami itu ngaros kaget ke bina-bina kedaya jalma anu pagaweanna tukang sare-sare weh si eta mah pagawean teh isuk-isuk sare pabeubeurang penting sare we terus udang sare kemudian dahar geus dahar salat sare deui kitu jeung kitu ngan boga penghasilan pasif income-nya anu ngalir terus tiap bulan jika Kang Usep amin begitu ditingali ku ainul basiroh
Kusu'a'ul Basiroh na Abu Yazid Al-Bustami ieu jalma anu tukang sare teh derajat kawaliana samartabat jeung Abu Yazid Al-Bustami. Subhanallah, sedengkeun layari pul wali ilal wali moal wawuh ka wali kecuali ku wali deui. Ieu jalma teh saha cenah geuningan wali. Begitu ditalungtik ieu jalma anu tukang sare teh ditingali, ditalungtik, ditilik, disidik-sidik, ternyata duh Masya Allah ketika rek sare manehna nganiatan sejak ngajauhan pamaksiatan eling heula ka Allah maca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Begitu hudang sare tuluy eling deui ka Allah maca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Oh jadi eta kemanfaatan syarete nya cik rek naros jujur ya ka ibu-ibu jeung ka bapak-bapak geus apal kemanfaatan sare dina peuting ayeuna pantesna ieu kira-kira mending ngaji mending sare Ngaji heula. hah Naos heula. sok atuh sing kompak lamun sare gitu nya mun ngaji gitu kan alusna mah sare nya mending ngaji mending sare lain araredan di dia nya aduh palingan dina kitab Lubabul Hadis karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti aya hiji hadis Nabi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam naumul alimi afdhalu min ibadatil jahil. Saur Kangjeng Nabi sarena jalma anu berilmu eta teh leuwih utama tibatan ibadahna jalma anu bodoh. Asa kudu di welkeun ieu mah. Well. Kan teu sakur-sakur sare nya kade. Teu sakur-sakur sa aya terusanana aya tafsirna eta hadis teh urang teruskeun tafsirna aya naumul alimi alladzi yura'i adzabal ilmi afdalu min ibadatil jahil alladzi la ya'lamu adabal ibadah. Jadi sarena jalma anu berilmu anu ngariksa kana adab-adaban ilmu eta teh leuwih utama tibatan ibadahna jalma anu bodoh anu teu apal kana bag-bagan ibadah. Jadi di dia teh keur nyaritakeun keutamaan ilmu lain keutamaan sare. Nah, hadirin ibu bapak sadayana. Urang teruskeun deui redaksina. Innama tajibul maktubatu ayyi salawatul khamsu ala kulli mukallafin ala kulli muslimin mukallafin ay baligin akilin dakarin au ghairihi. Pasti wajib sote salat anu 5 waktu ka umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta teh kasakur-sakur jalma anu Islam oge anu mukallaf balig berakal lalaki atanapi lian ti lalaki tegasna awewe banci atawa wandu awewe banci atawa awewe banci atawa terung pak tung jadi umat Islam anu baleg berakal kemudian lalaki atau walian ti lalaki awewe banci wandu kecuali lamun wanduna wandu muskil wandu muskil teh kumaha begitu lahir jenis kelamin teh 2 hiji aya terong hiji aya ter nomor kedua aya surabi geus we ku surabi atuh da pira kurek nyebut meme ke aya ngeuteur wararani teh sok kukurayeun aya nyebutkeun kitu teh. Nuhutkeun aturan ilmu fikih madzhab Syafi'i tinggal dina kitab ilmu tawalat. Maka lamun aya jenis kelamin 2 begitu lahir orok jenis kelaminnya 2 maka tingali we tina kiih anu mimiti lamun kaluar tina rong berarti eta dihukuman laki.
tapi lamun keluar tina suram angernya nyebut surabi ge kabayang cicing berak laletik yang 17 tahun kagigir ya lamun ki ieu mimiti bijilna tina suram berarti eta dihukuman awewe sarua we jeung cara ngabedakeun mana parawan jeung mana janda ieu mah bisa ku dua cara anu kahiji keur ngabedakeun parawan jeung janda alungkeun we ka balong lamun ngaburuk-buruk eta rana berarti ada kemudian cara anu kadua bisa jadi didengekeun tina surakiihna lamun surakiihna seprit aya mah sempit keneh ieu mah berarti parawan lamun surakiihna fantah ieu geus rada lega ieu mah ajigana rana ieu lamun surakiihna Coca-Cola ieu mah berarti nenek aduh punten nih ada hari zaman ayeuna mah ngaji teh kudu bunga ngaji teh kudu ulah nunutan we bari nyarane dina tihang bari calang aya laleur capluk naudzubillahi min dalik tuh mana naudzubillah kan ketika berbicara nini ulah aneh zaman ayeuna we urang ngobrol heula we urang ngacaprak heula ketika ngobrol ke nini ulah aneh ayeuna nini teh keur naik rating seueur bujangan anu kawin jeung nini alhamdulillah naon sababna ibu terang sababna henteu kunaon bujangan seueur nu nikah jeung nini begitu kusim kuring ditaros kunaon cetekan geuningan kawin jeung nini kan budak moraget terus gitu terus dijawab ku anjeunna buat apa menikah dengan wanita muda kalau untuk diselingkuhi lebih baik menikah dengan nini tapi setia sepanjang hidupnya alhamdulillah hidup nini lamun payu gitu oke kemono geus teu layak pake mah masih waktu masih kuring teh balik pengajian di Bandung begitu balik ka ieu mah tugi jam 1 leuwih meureunna kitu da beres nanti jam 11-an kuring teh pirajeunan muka Facebook geus muka Facebook teh eta aya nini nyen status jam 1 peuting bari jeung ngupload foto eusina teh kieu statusna adakah yang siap menjadi imamku cek sim kuring teh aya nih malaikat Ijrail meureunna ada ampun teh kan zaman ayeuna nama zaman upload segala ge atuh budak gering cekrek di upload cepat sembuh ya sayang ubaran sia teh lain di upload ada taslah weh deui kanu tadi urang teraskeun di redaksi nanya tohirin falat tajibu ala kafirin asliyin wa sobiyin wa majnunin wa mugma alaihi wa sakrona bila ta'adin liadami taklifihim wala halaidin wa nufasa'a liadami syihatiha minhuma wala qado'a alaihima bal tajibu ala murtadin wa muta'adin bisyukrin kewajiban salat anu 5 waktu teh lain ngan ukur ka jalma anu Islam balik berakal lalaki awewe tapi oge kudu suci eta marek suci tina hadas leutik jeung hadas gede atawa suci tina najis rek tina badan atawa tempat nanuan kurang dipake eta kudu suci kabehanana sabab lamun salat aya najisan tang tu bakal henteu sah maka teu wajib salat ka jalma anu kafir asli ka budak leutik oge ka anu gelo ka anu sakalor oge anu mabok anu teu dihaja mabokna
dan aya rusuh keur jalma anu sok head jeung nifas tegas nama awewe eta mah teu wajib ngalaksanakeun salat anu keur head jeung nifas sabab teu sah salatna jalma anu head jeung nifas oge teu kudu dikodoan jalma anu tinggalin salat karena head jeung nifas balik tah wajib ka jalma anu murtad kaluar tina Islam sanajan geus kaluar tina kaislamanana tetep boga kawajiban keneh salat jeung anu mabok kalawan dihaja anu mabokna dihaja anu mabokna dihaja eta anu mabok anu mabok dihaja wayana saya tak kudu salat karena anu mabok mah teu sadar hiji waktu aya nu mabok sare calangap we kieu geus kitu teh ku babaturanna diciduhan make reuhak cuy jaba kendol kan langsung nyaring tah nu mabok teh saha cenah ka aing ieu anu ngahuapan cendol ngeunah namangan sumuh haseup gitu lain channel cenah ceduh aing eta mah nu mabok ngaranna oge hiji waktu nu mabok init ka warung geus di warung cenah ieu bang nyempengan gun korsi teh muir wae henteu teu muir korsi mah cenah tadi ge cicing cenah bohong cenah ieu muir wae geuwat hayang diuk cenah pang nyempengankeun dicepengan ku tukang warungna teu muir ieu korsi geus dicepengan diukna mah kalakah dinu taneuh dasar nu mabok. Jadi lamun mabokna dihaja eta kena ku kawajiban salat. Hadirin ibu bapak sadaya. Lompat deui kana judul tadi dina judul bahwa salat teh merupakan kunci panto dunia jeung akhirat. Panto dunia bakal bisa ngagebrai, panto akhirat oge bakal bisa muka ngagebrai. Naon sababna tingali dina kitab Johar Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Laqani fa innaha wuslatun baina abdi wa rabbih da saestuna ieu salat anu 5 waktu teh itu adalah sebagai penghubung antara hamba jeung pangeranana subhan lamun geus terhubung berarti nyambung jeung Allah lamun urang geus nyambung jeung Allah maka non rupa perkara anu hese non rupa perkara anu sulit kabeh yang dikersakeun ku Allah subhanahu selesai geus nyambung jeung nu gaduhna nu teu gaduh putra hayang gaduh putra Gusti cenah abdi teh geus 10 tahun rumah tangga tapi can gaduh wae putra ieu teh penta kanu gaduh tong curhat ka jelema penta kanu gaduh 10 tahun sudah kita berumah namun belum juga mendapatkan jangan kau sedih kalakah nyanyi we bari jeung ngatnon ngaranna teh nyarane dina janela teu kudu nyanyian sungkeun we kanu gaduh salat penghubung antara hamba jeung pangeranana insya Allah urusan dunia bakal bisa muka pantun aku salat urusan akhirat muka ku salat kade urang dia ulah nekatkeun bahwa harta dunia teh bisa datang ku karena kapinteran tuh tingali loba dosen loba profesor anu parinter geuningan terjadi pangbeunghar kemudian urang ulah nekatkeun bahwa harta dunia teh bisa beunang karena kemudian apa naga tinggali tukang bangunan batu tinggali tukang kuli tinggali nusok bangunan karung bukan ada geuningan terjadi pangbeunghar kemudian ulah berpikir bahwa harta dunia teh bisa datang karena dina waktu pikir ngalaksanakeun ikhtiar tinggali di pasar tukang jajamu toko jamu anu buka 24 jam geuningan terjadi pangbeunghar harta itu datang di Allah subhanahu wa ta'ala lamun aya nu ragu kana keagungan Allah sing isin ragap ka diri ngan ku Allah digubrageunana lewat makhluk
bisa jadi ku Allah digubrakeun teh lewat papada manusia deui, bisa jadi digubrakeun ku Allah teh lewat kana tatangkalan, bisa jadi ku Allah digubrakeun teh lewat kana sato, bisa jadi ku Allah digubrakeun teh lewat kana taneuh, tah eta teh rezeki urang. Begitu ngagali kalau urang ngaji heula nya, begitu ngagali taneuh keluar minyak bumina tuluy geus dijual jadi alhamdulillah. Loba negara-negara anu barareungat karena minyak bumi. Eta harta ti Allah merena lewat bumi. Bapak jeung ibu teh indit kaleuweung, maksudna mereka rit di leuweung manggih manukna teh alus, manuk naon di dieu nu pangmahana. Murai. Manuk murai. Ari sorana ari ibu terang manuk teh. Lamun bapak-bapak mah gampang, mun hayang nyaho manuk tinggal tungkul gitu. Aduh. Begitu di leuweung manggih manuk alus, manukna manuk murai. Maksud teh Gusti abdi mah hoyong ngilu ngarawat we, hoyong ngilu maraban, hoyong ngilu mere inum. Wah, memberikan kasih sayang we kitu ka manuk. Ditewak geus ditewak teh tulul di kurungan, di paraban, di pandian, di poe kurunyung teh datang orang kota. Wios ya 30 juta cenah ieu manuk. Cenah mangga dibeli, akhirna jadi eta lewat manuk teh lewat sato. Bahkan yang harta punya teh bisa deui datang nate ku Allah dititipkeun ka saha lewat papada manusia. Di dia aya nu gaduh warung teh. Aya nu gaduh warung. Ibu ku Allah dibere milik rezeki eta lewat jalma nu aya di Salemur. Kitu bararanya ka warung alhamdulillah. Coba ayeuna ibu jeung bapak nu boga warung kemudian memusuhan jeung sadesa, kira-kira warung payu moal. Ningali senajam kita yang maledogeun dah. So. Atau jadi lamun kitu mah ketika urang boga musuh teh sarua jeung urang nutup lawang milik rezeki, nutup lawang harta dunia. Naudzubillah min. Kana ari urang bakarek kucing datang ka dapur, wah geus digebah-gebah, senal geus ting pasuliwer, sapu geus ting kalayang. Hush. Asal gitu. Padahal cek kucing di tepiran cenah aing minta hulu asin. Halo. Sok geura diemutan. Bisi aya milik rezeki nu datangna teh ucing. Har gitu. Kumaha cenah cara Allah mah ulah di pikiran ku manusia lieur pikiranna ge. Aras gitu. Kan lamun ketika geus hasil ieu harta dunia ku ngalaksanakeun salat anu 5 waktu. Sok sanajan tujuan salat teh lain hayang beunghar. Tujuan salat mah jadi perintah we ku Allah Subhanahu. Pengabdian urang teh ka Allah ku ngalaksanakeun salat. Ngan di mana geus hasil harta dunia maka urang ulah koret ka saha? Ulah koret ka Allah, ulah koret ka makhluk. Ulah koret ka Allah urang boga mukena ngan hiji-hijina jaba geus cimeutingan, jaba geus sararoek. Aya nu kitu di dieu. Mukena teh jaba sakapeung bau asin, sakapeung bau tarasi. Aya nu kitu henteu? Meuli Bu, meuli. Make kopiah nu eta we harus kopiahna teh jaba geus beureum kopiahna teh. Disebutkeun jiga cep sanud henteu kitu da teu viral ieu. Meuli. Di saat geus aya harta dunia, di saat geus aya harta dunia, ketika aya panggilan ti Allah kudu ka Mekah ibadah haji ibadah umroh teu daek eta. Di saat kudu zakat mung ta eta. Ulah koret. Kemudian urang oge ulah koret ka papada, lamun urang koret ka papada naudzubillah, lamun teh mah nu koret tinggali dina kitab Nasoihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama asal Banten Indonesia anu mendunia Masya Allah anjeun. Karya-karyana terkirang di 115 kitab. Dina kitab Nasoihul Ibad halaman 78 jajaran ke-13 ti luhur kabayang keneh. As-sahiyu saur Kangjeng Nabi, as-sahiyu qaribum minallah qaribum minan nas qaribum minal jannah ba'idu minan nar. Ari jalma anu bager, jalma anu berehan eta teh deukeut jeung Allah, deukeut jeung manusia, deukeut jeung surga, jauh tina neraka insyaallah. Dina
hadis anu eta keneh diteraskeun wal bakhilu baidu minallah baidu minan nas baidu minan jannah qaribum minan nar. Jalma anu koret, jalma anu bakhil jauh jeung Allah, jauh jeung manusia, jauh jeung surga, deukeut jeung neraka. Naudzubillahi min. Bapak diteraskeun ku hadis anu eta keneh wal jahilu sakhyu ahabbu ilallahi ta'ala minal abidil bakhil. Ari jalma anu bodoh tapi bager jeung berehan eta teh leuwih dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala tibatan jalma anu tukang ibadah tapi kor. Tukang ibadah tapi kor. Naudzubillahi min. Dari Kang Usep koret ente. Oh bager anjeunna mah alhamdulillah. Bo ribu bager atau koret? Bias lamun kusim kuring disebutkeun cirina. Ieu mager supaya kenyahuan we gitu mana nu bager jeung mana nu koret heuh. Bo ciri jalma anu koret nyaeta sukuna jebrag. Anda kela naon cenah hubunganana jebrag jeung koret kan kacaritakeun aya si Bu Haji nya kitu urang ngadongeng saeutik ieu Bu Haji teh kadalah koret keun beda urang teh nyebutkeun ngaranna. Bu Haji teh koret kabina-bina ieu Bu Haji teh hiji waktu idit ka pasar si Bu Haji teh begitu di pasar neangan tahu. Begitu panggil tukang tahu mang sabaraha ieu harga tahu 2.500 cenah Bu Haji. Bisa teu kurang mang cenah 1.500 rek meuli ieu 20 siki. Atuh moal tiasa Bu Haji cenah modalna gen teu sakitu mung 1.500. Wah curang geus we kurang 1.500 moal tiasa Bu Haji. Teu cocok akhirna indit si Bu Haji teh kahareup. Neangan tukang tahu deui nu hargana 1.500. Danyakeun deui ka tukang tahu mang ieu sarua hargana sarua 2.500 bisa teu cenah kurang atuh moal tiasa Bu Haji paling tiasa ge sok cenah 2.250 mun bade cenah moal teu cocok. Kemudian ieu Bu Haji teh indit teh kahareup neangan tukang tahu nu hargana 1.500 teu meunang neangan deui terus teu meunang keneh terus kukurilingan di pasar neangan tukang tahu nu hargana murah teu meunang keneh bakat teh loba kukurilingan di pasar lila sukuna jadi jebrang. Anda otak anu koret mah sukuhna jebrang. Mata kurang niatan we padahal mah anu meuli niatan lillah insya Allah. Anu ngajual niatan lillah insya Allah. Anu meuli nawar murah-murah teh nu ngajual oge ngajual ulah mahal-mahal teu. Di saat terjadi seperti itu lillah duanana di rahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Nah, hadirin ibu bapak sadaya, muka tak urusan dunia ku salat, insya Allah. Bahkan urusan akhirat oke bakal bisa muka ku Allah. Ieu mah hadisna sahih, bahkan masyhur seueur dina tiap-tiap kitab ge aya, dina Sahih Bukhari aya, dina Muslim aya, dina Riyadhus Shalihin aya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Anu paling pertama akan dihisab di poe kiamat teh adalah salat. Zakat bakal ngagantung heula, kemudian puasa ngagantung heula, moal haji ngagantung heula lamun urang teu ngalaksanakeun tapi begitu sholat beres muka dapat akhirat sholat insya Allah. Orang teh tereh maut Bu nya, orang teh tereh mah 100 tahun ti ayeuna ieu teh nu hadir di dieu jadi almarhumah. Kita cerita anak incu cenah baheula pernah pangajian di dieu ku Kiai Jubah Hideung, ku almarhum Kiai Jubah Hideung. Atuh ulah ngajung jurigan Anda mah film ngajung jurigan pada eueuhnya sebenarnya. Nah, urang teh bakal maut, urang teh kudu persiapan, urang teh keur bakal maut. Ieu salat teh pokok inti tina agama. Ngadeg salatna, ngadeg agamana. Runtuh salatna, runtuh agamana. Naudzubillahi min. Urang teh geus tereh maut ieu teh. Ku Allah geus dibikeun ciri-cirina buuk anu hideung geus jadi bararodas urang teh geus mulai meninggalkan dunia hitam
lain meninggalkan maksiat tina buuk hidung jadi buuk hidung jadi sok keluar kan suara ngarah tetunuhnya panon oge kurang rek awas rek cekas bisa lah pokoknya ngan singa balagohnya lamun as sungkul. Nah, kemudian waos tekuat kanu parabot salaki kurang lain baru masa mating belenge anu sok kudu ditiupan heula dijampet ya gini jijing bisa ya barudaknya ya 17 tahun kaki kiri ya aduh ampun deh kan eta teh ciri ku Allahnya ciri ku Allah dibikin oh urang teh erek mah ulah mah ditinggalian da atuh nemikeun kan tinggalian naon oge do bengras ayeuna tong broning ningali ini ningali parawan ge jiga ini we da ditinggalianana heuh baheula mah untuk urang teh kuat ke dina-dina non rupa perkara urang teh digayem ayeuna mah loba nu urunger alarunger huntu teh ieu caroplokan hiji-hiji leres kitu tong broning keur unger kieu mah tong broning kadahar nu teu cacak-cacak kadahar nu hipu cilok we ku urang di dahar begitu am cilok gunyal ganyal cilok keluar huntu coplok kateleg naudzubillah min ieu gambaran nu ku Allah dewi urang gerek maot ieu teh kulit cangker jadi pe urutan atau lamun moal urutan rek ngeusan ya kulit cangker jadi tuhur ancek jadi nyoron nyoroncot kan gitu karasa lain awak jag jadi re susu neuner jadi ngomong ke Senin ini makan susu tarurun ka dia ya kadang-kadang bisa disampaikan ka dia aduh ampun kena dikikir tengah aja ya mah realita nu terjadi urang teh terema amat gitu tanaga bedas jadi lekloknya untuk loba anu cop buuk gomplok jadi ningali parawan bati olo ningali bujur bati so kahayang ayah ka eueuh eta teh ieu teh ciri ku Allah urang teh bakal mah duka isu duka pageto urang bakal ngan ayeuna kusun kuring rek disebutkeun resepna keutamaan salat numutkeun perspektif ilmu tasawuf ngan lamun kusun kuring dibejakeun ayeuna sim kuring yakin nu tadina salat barang betong bakal nyoropot kana salat seperti kana orson insya Allah nu mana cenah keutamaan salat numutkeun Syekh Ibnu Athaillah tingali dina kitab Hikam halaman jilid hiji halaman 80 hiji saur Syekh Ibnu Athaillah keutamaan salat teh aya 4 engke buahna aya 2 nu 4 teh nu mana hiji as-shalatu tuhratun bil qulubi min adnasid dunub ari salat teh eta ngabersihkeun kana hate tina kokotor. Kemudian aya dialog Kangjeng Nabi jeung para sahabat eta dina tengahna dina syarahna tingali innama masalu sholati kamasali nahari ujbin saur Kangjeng Nabi ari perumpamaan pastina ari perumpamaan salat eta sapertikeun walungan anu caina gede anu ngocor caina gede digigireun eta walungan teh aya hiji imah kemudian nu bogana mandi unggal poe 5 kali sapoe di eta walungan pas kitu Kangjeng Nabi naros ka sahabat
ya sahabat kira-kira masih keneh aya nu nyesa kokotor lamun ieu jalma mandi 5 kali sapoe. Dijawab ku sahabat tangtos moal aya wa kadzalika sholanya kitu deui jalma nu ngalaksanakeun salat kokotor urang teragrag alhamdulillah. Sing kuring yakin lamun ibu jeung bapak geus terang kana kamanfaatan anu ieu nu tadina belang betong salat kana salat bakal nyoropot jiga kana so, hiji tah kurang geradegen lah seperti itu jam sabaraha teh jam 8 ya kira jam 11 gini ya. Kemudian nomor kedua Sulaiman Ibnu Athaillah wastiftahun libabil quyub ku salat teh bisa mukakeun kana pirang-pirang panto pirang-pirang gaib. Ari gaib teh aya 2 rupa, hiji bisa perkara anu can datang, nomor kadua beh dituna kaditu ka alam malakut ka alam jabarut. Ari alam jin mah cek tasawuf mah beh dieu keneh eta so bakal dibukakeun panto gaibna ieu salitnya kapungkur tahun 1884 wa ajengan teh tedamang dicandak ke rumah sakit Hasan Sodikin bener Hasan Sadikinnya di Bandung. Kemudian hari tadi wa ajengan tedamang tapi ngadak-ngadak unggah harita nuju Karampel nuju ayah Kiai Haji Jaja Abdul Jabar almarhum, ayah di nuju ayah Hajah Nonok Zulaikho, ayah Kang Haji Hoer oge sareng keluarga nu sanes aya Biutin sarua ajengan teh kieu nah geuningan eta jandela jeung panto kalakah ditarutupan eta teh dina paviliun rumah sakit geura bukakeun atuh cenah eta jandela jeung panto ulah ditutupan wae rek loba jelema rek ngajemput ka dieu kan ulah teh rek balik. Masya Allah buka ieu jandela buka ieu panto rek loba jelema datang ka dieu ulah teh rek balik. Disur Biutin teh apa cenah nanaonan ari apa cenah sok ka mana wae apa mau ngobrol teh ari tos kitu teh. Kemudian Haji Nonok Al-Mukarramah Haza Nonok Zulaikho, kemudian anjeunna dipiwarang ngaos Yasin 3 wangsulan dorolak we maca Yasin 3 wangsulan begitu kana balikan anu katilu subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi tur ceklek inna lillahi wa inna ilaihi wa ajengan pupus teu hese pupusna teu ngahesekeun kemudian iraha pupusna terang dibukakeun ku Allah panto gaibna dipelengekeun siksa kubur dipelengekeun nikmat kubur dipelengekeun surga jeung neraka keur jalma-jalma anu tukang salat. Atak yakin cek simpuring oge jalma anu sok belang betong ketika geus apal kamanfaatan salat numutkeun tinjauan ilmu tasawuf nu ieu bakal nyoropot jiga kana so 2. Kemudian nomor katilu Sulaiman Ibnu Athaillah as-sholatu mahalul munajah, salat teh tempatna munajat. Ari munajat teh harewosan jeung Allah. Harewosan kan ibu ge osok ka harewosan. Kan ibu mah harewosan anak ka tetangga. Ceuk. Naon? Aya duitnya setu. Aya duit tiis teu. Pararanas ya teh duit saminggu wes begitu dibere duit aipek teh pas saminggu ditungguhan eueuh wae ceuk hampurannya cenah kapake aya nu kitu teh bayar maneh teh coon anu mahalul munajat patak dina ilmu fikihnya dina ilmu fikih aya 5 tempat nu disebut rukun qauli. 5 tempat ieu ketika munikeunana maka wajib meredenge kana ceuli sorangan lamun teu meredenge ceuk tinjauan ilmu fikih salatna teu sah. Tingali dina kitab Sapinah ge aya karya Syekh Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami anu disarahan ku Kasifatus Saja kasifah nama karya Syekh Nawawi Al-Bandani. 5 tempat ieu teh nu mana hiji ieu mah keur ngemutan kanggo ibu jeung bapak anu poho
geus bogoh deui ari keur nu inget manya tambah barokah insya Allah. Hiji takbiratul ihram. Ibu jeung bapak takbiratul ihram teu meredenge kana ceuli sorangan maka salatna teu sah. Bari kieu we. Allahu akbar eta mah alus sah. Kan lamun kieu mana sorana eueuh teu kadenge ku ceuli sorangan eta teu sah salat. Ari urusan leungeunna mah rek kumaha ge mah ada can asup kana salat anu kieu aya Allahu akbar aya aya nu kieu Allah aya nu kieu Allah ya rek salat rek kumpuh Tata maca takbiratul ihram wayahna kudu sing meredenge kana ceuli sorangan. Hiji. Kemudian nomor kedua maca Fatihah. Maca Fatihah oge kudu sing meredenge kana ceuli so. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta teh keur munajat. Subhanallah. Nomor katilu tasyahud akhir. Kok kurang bareng sadayana bil barakahnya at-tahiyatul nomor kaopat maca sholawat ka Kangjeng Nabi dina tasyahud akhir. Sareng sadayana sabab rek nginum heula. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka. Kemudian salam anu katuhu. Salam teh kieu Bu bisi teu sangkenya. Assalamualaikum warahmatullahi kakarak ngalieu. Ulah ngalieu heula tuluy maca salam. Eta teu sah eta. Lamun teu sah salatna karituna jadi ruksak. Sok sok ngalieu kakatuhu aya teh ningali naon biar pas ngalieu nu kakatuhu hungkul dan nu kadieu mah sunat. Ketika beres salam nu katuhu mah geus eta teh geus kaluar dina salat. Jadi lima tempat ieu teh merupakeun urang teh keur munajat eta teh sebenarnya kari-kari urang teh repeh wae keur masalatna teu sah berarti urang teh seakan-akan teu munajat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka Gusti unggul abdi teh ibadah, ka Gusti unggul abdi teh nyungkeun pitulung urusan dunia urusan akhirat. Ka Gusti unggul abdi teh moal menta kalata uza hubal manat nu unggul ka Gusti insyaallah keur munajat. As-salatu mahalul munajat kan nomor katilu. Nomor kaopat sursa Ibnu Thailah wa ma'danul musafah. Salat teh tempat bebersih. Nu tadi mah ngabersihkeun ieu mah tempatna bebersih. Lamun tempatna mah berarti sumber ieu mah bisa nambang lamun dina emas mah gitu. Tempatna bebersih. Matak aya buahna, nu mana buahna? Hiji tatasi'u fiha mayadinul asror, bakal lega hatena, kemudian bakal dipanggihkeun jeung asror jeung rahasia-rahasia Allah. Kemudian nomor kedua wa tusyriku fiha sawabikul anwar,
hatena bakal mencorong di cahayaan ku cahaya Allah subhanallah. So yakin lamun ibu jeung bapak geus apal kana kemanfaatan ieu, yakin salatna belang batong insyaallah bakal nyoro jika kana or. Nah hadirin ibu bapak sekalian, atau jadi bisa disimpulkan kurang non kesimpulanana salat teh bisa mukakeun panto dunia jeung akhirat. Duniana bakal muka, akhiratna bakal muka ku ngalaksanakeun salat. Tapi ketika orang teu ngalaksanakeun salat dengan batur loba anu beunghar kade eta mah geus dibahas ku para kiai nya. Eta mah istidrojan panyungkun di Allah Subhanahu wa taala. Urang teh boga anak 10 siki anu salapan mah bager aya hiji anu baong nu 10 urang ieu teh minta duit ke urang kabeh. Ku urang teh dibere 10 ribuan kabeh. Kanu bager mah tah hujang bager tah. Tapi ari kanu baong bade dikieukeun sia teh mentoan wae duit atuh ngapoe. Panyungkun di Allah. Ulah kaget. Lamun aya nu tara salat tapi beunghar ulah kaget. Eta mah naon cenah? Sia teh minta wae du. Kitu cek Allah. Eta mah panyung. Ngan lamun jalma-jalma anu teradaikeun salat, salat teh cek lugut mah kadar-kadar doakeun ieu mah urang mengulasnya, da urang ngobrol teh kudu aya referensi anu jelasnya ulah ngacapruk ka ditu ka dieu. Salat teh kadar-kadar doa, ari doa teh menta, ari sakur-sakur salat eta teh menta, ngan teh sakur-sakur menta eta disebut salat. Allah Subhanahu wa taala resepeun lamun dipenta tiap waktu tiap saat, tapi Allah bendung lamun teh mah aya jalma teu daekeun menta ka Allah. Tingali dina Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Walakon jeung yakin nyata parantos ngutus kami ka para utusan keur pirang-pirang umat min qablikat disememeh anjeun Muhammad fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra tuluy kami Allah nyiksa ka ieu umat. Naon sababna ieu umat teh teradaikeun menta ka kami disiksa ku naon bil ba'sa'i wad dharra ku kasangsaraan jeung ku kamadaratan, disiksa ku kasangsaraan jeung ku kamadaratan supaya naon la'allahum yatadarrun, supaya maranehanna tunduk geus tunduk kemudian menta ka Allah Subhanahu. Maka kelamun digedrugeun ku Allah berarti eta urang teh tara menta, sombong ngaranna. Naudzubillah min. Ketika urang digedrugeun ku Allah Subhanahu wa taala, ete semplek nincak semplak kaluhur ngagedebul ka handap ngagudubrak kagigir dijungkir, maka geuwat balikna ulah ka papada makhluk tapi balikna ka Allah Subhanahu. Balik ka makhluk mah pajebut-jebut hulu gunul nya. Pajebut hulu gunul, lamun hulu anu gararunul silih jenggut kira-kira aya nu kajengut moal ayang beunghar datang ka dukun, datang ka pananyaan ditingali imah mananyaan ge geus reyon halo. Paling-paling wiridana teh 2 ya kaliru ya katipu cenah. Naudzubillah min dzalik. Patah sok disebut oge pananyaan sabab nu datang teh loba pertanyaan nu teu bisa kajawab ku dirina sabab jauh tina ilmu agama. Bapak buku sok disebut lagi paranormal, non sababna sabab nu datang lolobana henteu normal. Bapak buku masuk disebut orang pintar sabab nu datang lolobana jalma anu boy. Bah can kawin-kawin ieu teh geus coba geus kolot ieu teh. Can kawin-kawin cenah geus kolot cenah geus bosen ieu teh ngaranna hayang kawin win hayang geus teu kuat mang tahun-tahun
bubujangan naranaan era kutatang rejeng babat loba nu nyeletuk aduh kalakah lumpat teh kambah jambrong lumpana teh kambah dukun can payu cenah jodoh maneh mah paling ge 5 imah ti maneh jodoh maneh mah ceuk simah wah bunga balik ka imah dihitung 5 hiji 2 3 4 begitu nu kalima kaget sabab nu kalima kandang muning wah jodoh aing teh muning gitu akhirnya protes balik deui ka Mbah Dukun cenah geuning kanang muning ieu mah oh cenah atuh geus make jampe heuh itu make jampe mata di Miftaul Huda mah insyaallah jauh tina kasyirikan sabab dibahas tentang ilmu sihir kumaha hukumna haram teh wah mangrupa-rupa hukum sihir teh loba kapindah itu dosa cenah ganti ku jambe ieu turutan ku manehnya cenah catet kade ieu ku para pemuda nu jaromlonya ulah dicatet teh da ieu mah contoh asihan aing sitaruk kedung sataruk mata kelanjung satahun selembar mata kelar sabulan sapucuk mata kerindu saminggu sapetik mata cinta saasi maka malik belas malik asih ka awaking ratu kinasihan ningali katel jiga aing ningali baskom jiga aing ningali piring jiga aing sirwitil sirip pakait jeung itil ada macam kebah jamrong lain cek urang lain cek sim kuring eta ketika aya parawan anu geulis dan dipikah hayang dibacakeun hari pek teh kalakah ngagaplok naudzubillah min pajegut-jegut hulugun di dieu cenah pananyaran nu geus terkenal mah anu gagal pajegut-jegut hulugun buka sejarah tinggali kitab Sirah Nabawiyah antara kitab Khulaso Sirah Nabawiyah karya Sesofi Roman Al-Mubarakpuri ulama asal India tuh tinggali sejarah bahwa Kangjeng Nabi teu bisa ngarubah pamanah sendiri Abu Jahal supaya pindah kana Islam supaya nyembah ka Allah teu bisa eta teh Nabi lamun ngadoa diaminan ku malaikat beh dieuna Jibril beh dituna ku para malaikat eta teh tingkatan Nabi nu diaminan ku malaikat teu bisa tinggali Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam manehna teu bisa nobatkeun kana jadi papanan jenengan ajar supaya nyembah ka Allah ulah nyembah kana berhala teu bisa matak disiasati ku Kangjeng Nabi Ibrahim berhala-berhala teh dihancurkeun we dibantai itu disesakeun we hiji nu panggedena nah kampak anu urut ngancurkeun berhala langsung dicepengkeun kana leungeun berhala nu panggedena kamu ngamuk tah gitu bapana Nabi Ibrahim teh ajar teh saha ieu cenah nu geus ngancurkeun ieu para pangeran Lata Uzza Hubal Manaf saha ieu nu wani-wani ngancurkeun ieu pasti aya penyusup cenah ka dieu dijawab ku Kangjeng Nabi Ibrahim teu aya apa cenah teu aya penyusup eta tah cenah ku patung anu panggedena cenah dihancurkeun lah mungkin piraku patung bisa ngancurkeun kana patung deui lah geus kitu teh ku Nabi Ibrahim eta logikana jalan di dinya mantekna Nabi Ibrahim lamun cek bapa ayeuna patung mau bisa ngancurkeun ka patung deui kunaon atuh ku bapa disembah anger we teu daek teu nyembah ka Allah Subhanahu Nabi Ibrahim tinggali Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam teu bisa nyolehkeun kan jadi budakna Kanaan buktina kalakah bedego ieu tingkatan urang siapa Allah aduh Masya Allah mantak daripada lompat kanu kitu mending keneh sharing we jeung para kiai para ulama para ustad eta mangke dinasihatan ilmu agama insya Allah ketika orang digedugeun ku Allah maka geuat balik nate ka Allah ulah balik ka makhluk sabab lamun balik ka makhluk pasti pajenggut-jenggut hulugun naudzubillahi min dzalik tsumma naudzubillah hadirin ibu bapak sadayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urang muhasabah heula urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala
punten bilih dina wengi ayeuna aya anu ngepas atanapi aya anu kabentur kolbuna aya anu kabentar oge manahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Ya Allah, abdi sadayana dina wengi ayeuna madep ka anjeun. Ya Allah, mugi anjeun ngahapunten kana dosa kalepatan abdi sadaya. Saupamina teu aya satarna anjeun. Abdi sadayana dina wengi ayeuna duka teuing aya keneh anu mercanten atanapi moal. Saupamina teu aya satarna ti anjeun. Saupamina teu ditutupan kaaiban ku anjeun. Ditutupan kekurangan diri ku anjeun. Dina wengi ayeuna duka teuing aya nu percaya atanapi. Maka dina wengi ayeuna abdi madep ka anjeun. Abdi terkadang sok poho ya Allah. Bisa ngalaksanakeun ieu, ngalaksanakeun itu. Rasaan asa menang diri sorangan ya Allah. Abdi sok ngawuruk ya Allah. Rasaan teh menang diri sorangan. Mending ngalaksanakeun salat, rasaan teh menang diri sorangan ya Allah. Abdi bisa sedekah, rasaan teh menang diri sorangan ya Allah. Abdi bisa amal soleh, rasaan teh menang diri sorangan ya Allah. Saeutik oge teu aya rasa rumah bahwa ieu teh hidayah jeung taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Saeutik oge teu aya rasa rumah bahwa sholat teh disolatkeun ku Allah. Ya Allah, dina wengi ayeuna abdi madep ka anjeun. Abdi teh bade maot ya Allah. Duka ting enjing adana dipake tuh. Nanging abdi teh disibukkeun keneh urusan-urusan dunia. Nah teu meunang usaha wajib usaha. Nah teu meunang ikhtiar oge kudu. Nah teu meunang du dunya, kapan urang denger hirup keur di dunya, lamun teu di dunya urang rek kumaha. Kudu sing loba harta dunia. Nanging adu teu meunang ketika urang teu aya waktu, urang kajongjongan teuing terus-terusan ngurus dunia, sehingga suatu saat ajal datang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di saat ajal datang maka teu bisa dihayang-hayang, teu bisa dimung-mung. Kedong sigrong anu menang ngumpulkeun usaha banting tulang peras keringat. Peuting dijadikeun beurang-beurang dijadikeun peuting ditinggalkeun. Bakal digantian ku ukuran 2 kahiji kuburan ngaran. Baju bakal ditinggalkeun, bakal digantian ku boeh. Bayangkeun ku urang sadaya. Kasur bakal ditinggalkeun, bakal digantian ku amparan tina tanah. Bantal oge bakal ditinggalkeun, bakal digantian ku buledan tina taneuh dijajarkeun sapanjang awak. Bahkan sabuk bakal ditinggalkeun, bakal digantian ku bebekan tina boe. Rup ku padung merap ku lemah kaurugan ku taneuh beureum. Ketika geus dikubur mana jalma anu ngaku nyaah ka urang, mana jalma anu ngaku cinta ka urang. Geuningan nalika urang dikubur teu aya anu nuturkeun ka urang sadaya. Urang teh angkat keluar tina rahim teh sorangan, kemudian balik teh sorangan deui, teu aya batur. Maka di alam barzah lamun teh mah tiris moal aya disimuteunan, lamun teh mah hareudang moal aya pikipaseunna, lamun teh mah keung moal aya pibatureun hirupna. Ketika di alam barzah maka nganu sorangan. Didinya orang bakal ditanya kusababaraha rupa pertanyaan begitu diasupkeun ka jero kubur. Ya Allah, seueur jalmi-jalmi anu geus manaraot. Kemudian aranjeunah yang baralik di ka alam dunya, Gusti abdi rek nyieun ka saya. Laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Abdi rek jadi jalma anu soleh ya Allah.
balikeun deui abdi ti alam barzah, balikeun deui ka alam dunia ya Allah. Abdi rumasa keur di dunia tara ngalaksanakeun salat, abdi rek salat ya Allah, balikeun deui abdi rek salat ya Allah. Ketika jalma ngalaksanakeun salat saeutik oge Muhammad nambahan kana keagungan Allah. Ketika jalma ninggalkeun salat saeutik oge Muhammad ngurangan kana keagungan Allah. Salat teh kamanfaatan keur urang sadaya. Salat teh kamanfaatan keur urang sadaya negakeun agama. Nanjeur salatna, nanjeur agama. Tapi runtuh salatna, runtuh oge agama. Wahai jalma-jalma anu sok ninggalkeun salat, wahai jalma-jalma anu masih keneh sok wantun ngantunkeun salat, keur tobat. Jalma anu tukang salat lain ngan ukur manehanana ngalaksanakeun perintah Allah, awakna sehat jagjag waringkas jauh tina stroke sabab pungar poe diusik-usik, kemudian hatena bakal diberi lega ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalma anu tukang salat mah moal rupek, moal loba kabingung, moal loba kapusing, sakinuna tahta majaril aqdar, bakal tentrem adem ayem di daderetan takdir ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dieu ki ayeuna karasa keur jalma anu tukang salat mah dikitukeun dikieukeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, dina bumi ayeuna oke abdi sadayana ngagaduhan Ibu Rama. Wahai jalma-jalma anu can bisa mulang tarima ka Ibu Ramana, geura tobat. Sok sanajan Ibu Rama urang tara ngalaksanakeun salat, tapi ulah nepikeun ka megatkeun hubungan antara bapa jeung anak, anak jeung bapa, anak jeung indung, ku gara-gara kolot can meunang hidayah jeung taufik. Ampur mah ku urang ajakan fasilitas sing inget ketika baheula nu jadi indung, urang nu jadi anak ngagantel dina cangkeng indung kamana kameni dibawa ku nu jadi indung. Bayangkeun kaditu ka dieu di pangku, kemudian urang tumbuh besar dewasa, urang jadi jalma anu gede. Ketika indung ngalempreh bapa gering, sekalian hayang ke puskesmas ke kunaon teh di pangku urang. Kemudian urang wakala ka nitah ka batur. Padahal manu jadi indung baheula keur leutik, nu jadi anak mun dipikeun ka di udag-udag dititah dahar, jang beu ka dieu geura dahar, nyai beu ka dieu geura dahar. Sambil lompatan di uapan kudu jadi indung. Indung barelah mudah-mudah kanu jadi anak. Kemudian urang tumbuh besar dewasa. Urang geus jadi jalma anu gede, buru di juru bro dipantong alayah di tengah imah. Geus boga usaha, geus boga duit. Minimal aya beas unggal poe di imah. Tapi pertanyaan anak kunaon teu aya inget kanu jadi indung. Sugan sok mere kadahareun saeutik we kanu jadi indung. Kemudian baheula urang mah keur budak. Aya lehwan nepikeun ka indung wah wani ngecrok supaya anak jadi sehat. Supaya henteu ngapeun ieu orok. Eueuh rasa geuleuh keur nu jadi anak. Geus ngising kemudian diomehan, teu ngarasa geuleuh nu jadi indung. Tapi tatkala ayeuna urang tumbuh besar dewasa, nu jadi indung ngalempreh teu bisa nanaon, nu jadi bapa ngalempreh teu bisa nanaon. Kadang urang mah jerege ngurus naon rupa, anu indung ngurus anu bapa. Kadang jepeng cai kambangan lagi dicempal urang teh padahal eta teh indung urang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bayangkeun wajah ibu urang, bayangkeun wajah rama urang nu masih keneh aya geuwat geura tobat jadi anak anu pangheulana rek ngamuliakeun saupamina indung bapa urang ku batur mah teu pati dihormat. Urang nu jadi anak kudu jadi jalma anu pangheulana anu mamimitian anu ngamuliakeun kanu jadi indung jeung bapa. Saupamina nu jadi ibu rama urang ku batur mah teu pati dipilire jadikeun urang jalma anu mimiti nu bakal merhatikeun kanu jadi indung bapa. Saupamina ibu rama urang parantos teu aya dikirna, parantos inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka ulah leutik hate
sok yen amal di ayeuna, yen amal di ayeuna amal naon baik, aya cucuk di jalan pindahkeun Gusti saupamina ku Gusti bade diganjar ganjaranana hoyong kanggo pun bab ganjaranana hoyong ku pun kanggo pun tiang nu bisa ngawuruk sok ngawuruk Gusti saupamina bade diganjar ieu ngawuruk ganjaranana hoyong pasikeun kanggo pun bapa hoyong kanggo pun bibi. Kemudian anu bisa sedekah ku harta sok sedekah Gusti saupamina sedekah ieu ku anjeun bade diganjar bade ditampi ganjaranna ulah kanggo abdi ya Allah pasrahkeun kanggo urama abdi kanggo pembapa kanggo pembiang Gusti saupamina ibadah haji abdi ibadah umroh abdi bade diganjar ganjaranna kanggo aranjeunna we Gusti eta jalma anu berbakti kanu jadi ibu ramana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma in ahadun aradana bisu'in minal jinni wal insi wal wuhush min basyarin aw syaitanin aw zalimin aw hasidin aw syarikin aw mutadassimin fardudhum bintikasi wa qulubuhum biwaswas wa aydihim bihiflas wa ubikum minar rijli ila ras la sahla yajdam wa la jabala yaqta bi alfi la hawla wa la quwwata bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karomatihi ay wa ajengan al-fatihah billahi minasyaitan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ar-rahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim simkuring gaya pantun heula buah tomat buah peuteuy tamat euy hadirin ibu bapak sadayana eta rupina nu tiasa ku simkuring didugikeun simkuring jalmi biasa tangtos seueur lepatna kasampurnaan bungkul milik Allah Subhanahu wa taala beri aya cariosan simkuring anu ngabentur kana kalbu ibu-ibu ngabentar oge kana manah bapak-bapak mangpeng oge kana hate para saderek sadayana mugia jembar lautan hampura simkuring hoyong nguping saur manuk ti sadayana kerasa ngapunten ka simkuring Punten pisan.